dek jaritakeun makhudot. Al makhudatu isim nu dijeerkeun ayat 3. Maksudna 3 rupa. Hiji makhudun bil harfi nu dijeerkeun ku harap billah Allah. Harap anu sok ngajeerkeunana atuh bae diambil ge aya wa hiya 19 harfan wa al ba'u wa ta'u duh kadituna naulalu hurufun tajwid bapakot. Ya tukang ngaji amil mah kos kitu mah lalab tah mah kos kitu mah. Aju kadituna sabaraha aya sabaraha 19 hiji-hiji poho hiji-hiji nama. Lah tuh asal kapanggihnya ho bae sih. Runtuyan na teh jawal bau amin wa yawan wa anu do kadituna mah teh nyaho geus. Ngan asal kapanggihnya ho. Atuh cukup sakitu ge. Nah, jadi ku tukang ngaji mah geus moal kaluar ti dieu tah nu sok ngajeerkeun huruf 19. Malah ditambahan di Alfiah mah 20. Ya 20 kok bisa tambah dah hiji, teu urusan Ibnu Malik teh mah kadituna. Sebodok teh urusannya na tanggung jawab di harapan Allah engke. Bih kencang amat ya itu urusan maca karena ge. Urusan maca teh mah masyaallah aya 19 lamun dina amil, lamun dina Alfiah aya 20. Sakitu bae geus. Nah, nomor kahiji makhudun bil harfi. Nomor kedua makhudun bil idofat. Dijeerkeun ku idofat, geus aya syarat ge antara mudhof jeung mudhof ilaih aya kesatuan. Syaratna mudhof kumaha? Dina alfiah kan geus dijelaskeun tuh. Ya, dina bab idofat, geus mun aya tanwinan piceun tanwinna, mun aya al piceun alna. Tanwin mana anu nyirian kana isim nu kudu dipiceun, al mana dan lain-lain sebagainya. Ya Allah. Geus babari teh mah kos kitu tukang ngaji mah dianggap isim. Lais bisa bab. Tahu ngaji kos gitu ngaji lalagahan tuh mah bari ngising ya bisa. Atuh ngaji alfiah baca bari ngising ya tuh bisa masalah aja tuh lain Quran lain naon. Mantak santri mah bari ngising nya bari nalar alfiahnya. Wala Muhammadun wa ibn Malik bari aduh masalah aja lain alfiah aja. Teu baca lain Quran lain hadis sama kos kitu mah. Beres bae geus nya nalar tak menang meureun 2 bet maka ditu nyanyi mengapa santri eta leuwih kaya tibatan mahasiswa. Kumahanya na bae ngaekspresikeun dirina kahirupan. Atuh neuk ngising nyanyi nya mah. Aya maca alfiah keur wah atuh mana aya di lembur batur bari lalagahan bari ngising malah ya. Santri mah di jero WC bae ngaroko lalagahan. Ji atuh geus kumaha? Jadi emang teu dilarang. Geus pokona ulah nyaritakeun santri mah piwaliun kabeh ngana mah. Deh, itu nggak bebas hirupna nya nama. Deku bahadur. Kadang-kadang tas ngising tengisan nya nama. Kalau ditanya ku bahadur, saya can ngisang, can. Kunaon tuh can ngisang? Atuh nyalateun moal atuh. Kayak ieu nyalateun gara ngisang. Atuh can dipake jika atuh kan jago berarti kan. Pikihna jago jasa aja nama. Atuh we engke ieu ngisang mandek salat, dek maca Quran, gara ngisang. Atuh sakira deuk dahar mah masalah kayak kaluar deui cek cenah. Atuh jago jasa santri mah dobetak ya karena ngalawan mahasiswa udah naonan. Udah naonan, mahasiswa masih kana diriweuhkeun ku urusan ngising santri geus henteu. Geus teu riweuh ku ngising santri mah. Santri mah atuh hees ge geus teu riweuh nya mah keur ngaji ge hees bae. Santri mah geus di mana hayangna bae nya mah. Di mobil hees, di hotel hees, di kerjara hees. Keur dahar ge hees bae nya mah. Keur komo keur ngaji mah teh memang parantinganna atuh geus. Dianggap hiburan ngaji teh kunya nama itu guys. Hees aing lah pokoknya. Gus Dur pan hees bae kerek bae namanya. Tapi bisa. Eta santri, mantak mal kuat ngalawan santri maka jeung kumaha ge. Beuh, santri mah dilindungi Allah. Mual. Aduh, ada kareranan nilai santri mah tuh. Kan kos kitu nya santri mah. Bangun luca-lece bangun bangor teh santri mah. Jeung pigergeteun jelema santri mah. Pigergeteun tapi balik we ka imah. Masyaallah. Emang Udin teh datang. Emang enak itu tetangga gering coba pangmacakeun Yasin si Udin. Dipanggil maca Yasin balik dikeupelan. Masyaallah. Batur geringnya nama menang berkat. Hese jadi takeun santri mah. Eta geus sakitu can jadi wali kudu jadi wali na. Beuh, yang santri mah. Si Udin datang, ngariung si Udin. Si Udin datang, kurang mang anu pae nu mandian siap. Kamandian siap. Salah los.
Aduh geus pokona mah dipandian gejebur bae. Atuh geus pokona beres. Pan kitu amat mandian. Lah ulah ngomong. Geus pokona mah ieu mah menang kitab anyar. Pokona hese jeung santri salahna santri mah bener bae kajian buku mah. Kalau datang ka imana aing salah meureun ieu. Santri eta